Babul idopati ari ieu tabab kang martelakeun idopat minal mudhofi askitit tanwina anunahu ka ahlukum ahluna askit kadah ngabuang anjeun minal mudhofi tina mudhof at-tanwina kana tanwin anunahu atanapi kana nunna itu mudhof ka ahlukum ahluna ari conto eta tetep sapertos lapad ahlukum ahluna. Ahlukum ari ahli aranjeun ahluna eta ahli urang sadayana. Wahfid bihil ismal ladzi lahu tala kakotila gulamu zaidin kakotila gulamu zaidin kotala. Wahfid sareng kadah ngajeerkeun anjeun bihi ku sabab itu mudhof al isma kana isim alladzi anu tala nyanding itu alladzi lahu kana itu mudhof. Kakotila gulamu zaidin kutila gitu ya, kakotila gulamu zaidin kutila kakotila gulamu zaidin kutila gitunya. Kotila gulamu zaid kotila gulami zaidin berarti itu ari anu maihan dua ka gulamna mang zaid kutila eta parantos dipaehan itu kutila gulami zaidin. Wa huwa ala takdiri fi aulamin au min kamakril laili au gulami wa huwa sareng ari itu al ismu alladzi talatea ala takdiri fi eta tetep nakdirkeun kana makna fi aulamin atanapi nakdirkeun kana makna lam au min atanapi nakdirkeun kana makna min kamakril laili ari conto eta tetep sapertoskeun lapad makril laili au gulamin. Makrul laili panipu dina waktos wengi au gulamin berarti maksudna gulam milik Mang Zaid au abdi zaidin atanapi saperson alapad abdi zaidin gula maksudna mah gulamu zaidin au abdi zaidin gitu gulam milik Mang Zaid abdi milik Mang Zaid gitu. Au ina juzajin atanapi lapad ina juzajin hartosna wadah tina kaca berarti asalna ina in min juzaz gitu. Au saubi khodzin atanapi acuk tina sutra au kababin sajin atanapi sapertoskeun lapad babin sajin babi sajin gitu atanapi lapad babi sajin hartosna panto tina kaijati asalna babi min sajin gitu. Wa qad madot ahkamu kulli tabi'in mabsutatan fil arba'i tawabi'i wa qad madot barina nyata parantos kalangkung non ahkamu kulli tabi'in pirang-pirang hukum pikeun saban-saban isim anu anut mabsutatan bari anu dibabarkeun bari anu dipanjangkeun dibabarkeun fil arba'i dina opat fil atawabi'i tegasna pirang-pirang anu anut. Paya ilahil tub bina panatabi subala rosadi wal huda panartapi paya ilahi mangka wahe pangeran abdi ultub mugami kawelas Gusti bina ka abdi sadayana panatabi maka ye nuturkeun urang sadayana subula rosadi kana pirang-pirang jalan pituduh wal huda sareng petunjuk panartapi maka yen luhur martabat urang sadayana. Wapi jumada sadi sisabina ba'dan tihatis imina sinina wapi jumada sadi sisabina sareng dina sasih Jumadil akhir anu kagenep ti sakumatunya wapi jumada sadisi sab'ina sareng dina sasih Jumadil akhir anu kagenep tina tahun 70 sasih kagenep tina tahun 70 ba'dan tihai tis'in dina sabada sampurnana salapan minasinina nu tetep itu tis'in dina pirang-pirang tahun qad tamma nadmu hadihil muqaddimah fi rubi alfi kapian man ahkamah
qad tama nyata sampurna naon nadmu hadhil muqaddimati nadoman ieu muqaddimah firubin dina firubi alpin dina saparapat rebu kapian bari anu nyukupkeun man kajalma ahkama ngahukuman itu man hukana itu rubi alpin. Nadmul fakiri syarafil imriti dil azi wa taksiri wa tapriti nadmul fakiri tegasna nadom jalmi anu banget butuh ku Allah asyarafi anu mulia itu al fakir al imriti anu bangsa imriti daerahna kampungna zil ajzi anu ngagaduhan kapesan wa taksiri sareng kalalaworaan dina taat wa tapriti sareng lalawora dina ibadah. Walhamdulillahi madad dawami ala jazilil fadli wal inami walhamdu sareng ari sadayana jenis puji lillahi tetep tangtos ka Allah madad dawami dina sepanjang masa ala jazilil fadli karena padol Allah anu agung wal inami sareng kana nikmat Allah wa abdulus sholati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa abdulus sholati sareng ari pang unggulna tina rahmat wa taslimi sareng kasalamatan ala nabi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi al mustafa nu dipilih itu an nabi al karimi tur anu mulia itu an nabi Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad wa Muhammadin wasobihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wasobihi sareng sahabatna Kangjeng Nabi wal ali sareng pirang-pirang kulawargana Kangjeng Nabi ahli tuqa tegesna ahli takwa wal ilmi sareng ilmu ahli ilmu wal kamali sareng ahli kasampurnaan.